Kenapa nangis jadu siat babayan urang mah ting ting kumanya lamun dinu lamun dihareupeun seuneu aing sok betah dihirup jadi asa di kampung gitu di kota ya di kota di kampung Ingat inget naon sih ya ingat mana ke babayan. oh bala ke sekolah SD tuh kelas 3 Ngulutung segede kieu ya. teu siapa parat ping pinu ayo kata guru ke aing ketika kukulutusna Dina bangku apa? Dina bangku. bayangkeun sok atuh lain bayangkeun kemana nya ke ayeuna aing teh ieu nanti nyaduk na bangku teh cadukna teh nu ieu teh nu piye teh nu paseur di cek aing teh ieu aduh anjing aing bingungnya rek nangtung bingung aing lamun nangtung pasti murah gitu aing teh nangtung teh semua di dempet lain nangtung teh semua di dempet yang waduh yang waduh di dempet aing teh dah atuh da euy eranya batur geus bararijil sok cenah cek ibu teh ieu cenah non teh anu tos nulis ieu wih aing ngahajakeun aing pangpaneurina aing nu dipetel aing nu dipetel teh aing heula aja aing anjing bingung salahkeun ku aingnya aing mana cenah belaku teu bisa maca geus kelas 3 arera aing ku masalah teu bisa maca aja aing teh aing ge keur kaayaan musibah Tiang waduk, tiang itu bisa diajak padami. Aduh, parah cang. Cang teh langsung we ieu nya. Cang teh lain obe. Ibu cang teh atuh ieu heula we cang teh nu sanes-heula. Ah cenah mung kumaneh cenah. Hayang kumaneh cenah. Da maneh cenah dina absenan pangheulana ge. Pang teh dibaca ieu caritana teh. Toh cenah wi. Nying ripuh cai gobok jeung bangkuna ku aing. Nah ka mana cenah ieu maneh? Teu bangku tong dibawa cenah. Bari dipurakeun teh busiat anjing aing.